kan dia eleh. Tapi kiai tolol deh. Tah nu batak kiai-kiai di negara kiai tarolol. Eta kan bentuk naon kitu ngaranna bentuk karikatur. Katur eta karikatur wali-wali eta kos kitu tah nyaritakeun kos kitu. Oh, sugan teh eleh menang mah alhamdulillah tuh kos kitu. Malam mah tuh aing sit ka sia. Eta kan kiai pamarenta kan kos kitu ngaranna. Ayo coba. Salah etik haram, haram. Haram lah. Ya bisa haram bisa henteu lah. Ya oke. Mah? Masyarakat mana aya kiai mana aya anu daek tanda tangan gereja di tengah-tengah lembur moal aya teu ceuli datang ka kumaha ge. RT misalna dititah ku lurahna, mun lurahna rada kurang bagus, atuh moal daekeun masyarakat mah. Moal daekeun torojol kiai MUI. Nya anu ti heulana kiai Haji Fudoli. Kiai MUI caritana lain Fudoli ieu, ngana mau babaturanna doang. Nya anu ti tuh kiaina ge, tuh kiaina. Da eta meureun geus kasogok panjana. Boolna. Datang ka paeh ge lembur moal daekeun sieun aing duit teu sabaraha ka neraka mong aing mah. Moal aya urang lembur tanda tangan. Kok aya tanda tangan aing di dinya nang saha nyieun tanda tangan? Embungeun masyarakat mah embungeun. Sieun ka neraka aing. Embung aing mah kajen ku kumaha ge duit teu sabaraha tapi aya nu dicokop duitna embung tanda tangan. Emang garoblok kabeh tuh. Sia tanda tangan henteu. Sia meureun can ngabere. Sia teh tanda tangan henteu. Ngabere. Kabere mah kabere. Macam-macam tapi lobana membung tetep dimulayan ke kulurahna lurahna nu ondok mah camat misalna terus eta kan kos ngaran itu tah eta kan neraka eta nu kos kitu eta kan kiai kan anu nyahot ya sakumaha budak leutik nyekelan seuneu besi bahaya ka awakna dunya sia kadaron ieu ngadahar ulah tu paes ya deudeuh jeung nyaah urang teh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar supaya salamet. Budak leutik naik ada sia can ungkulan naik ka dinya turun ku deudeuh jeung nyaah. Ku deudeuh jeung nyaah teh kabahayaan dunya mah seperti eta. Aya ku deudeuhna ka anak gas motorna ge henteu dilangsungkeun kan aya 140 ya budak besi kenceng bae digenepuluhkeun bae ku kolotna. Karunya aing mah kasia besi bahaya geus ka juntung nyono kikiot kok. Emang kan 60 yang ku kolot. Pan aing kasusul deui cek cenah. Eta teh ku karunya geus. Macem-macem bentuk kadeudeuh jeung kanya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Macem-macem. Tuh kan. Nah, kunaon anu mabok diantep, kunaon nu zina diantep eta kan kiai nu nyahona. Sebab naon ti Allah ka Kangjeng Rasul kan dicerna ku para ulama. Langsung nas malah tamatuh. Terus bae dakwah. Polisi gak dakwahkeun. Gak boleh miras, gak boleh. Awas. Ya, ini gele. Hei, eueuh betang kepeun disebar ku nyana. Boloon ta polisi. Cek polisi aing mah henteu. Atuh sia nu henteu ge batur sia. Batur aing nu mana? Lah, ulah sok loba omong saekeun sungut sia ku aing. Lain rahasia umum teh mah, rahasia khususon. Dibalik aing ngomong. Pajar teh nyahoeun polisi kula nya urang teh kos kitu nyahoeun gitu maksudna ngomong kos kitu teh lain naon bahwa kalakuan polisi kos kitu teh urang teh geus nyaho. Nu dimaksudna mah lain ngalarangnya atur los sama haknya. Los masalah. Sok sia teruskeun. Oke geus paeh hayang nyaho sia. Di jakula mah henteu aing mah lain kan henteu kan heueuh. Lain je. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Tah iya. Maksudnya lain negara supaya bener jadi polisi dan supaya bener, jadi TNI dan supaya bener, jadi kiai dan supaya jadi kiai sarua korupsi malulu. Di janun tuh Coki Fudoli. Kamari pae sholawat leungit. Aduh. Masya Allah. Tuh, Haji Pendi cenah teu dibere buku kudu gendol kunyana kabeh. Terus anu mere atuh. Kunyana nu kudu disikat habis. Aduh. Nah, iya
kurang kadedeh jeung kanyaah teh dipraktekeun ku urang lain ka anak bae, lain ka pamajikan bae, lain ka dulur bae, tapi ke seluruh urang dedehnya baik di dunia supaya selamat maupun di akhirat supaya selamat. Supaya selamat di akhiratna ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, lamun boga kalakuan seperti eta, engke ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim, bakal diberi rahmat Allah di dunia dirahmatan ku Allah, di akhirat dirahmatan ku Gusti Allah. Masya Allah diberi dedeh jeung nyaah karena urang dedeh ka papada urang. Atuh engke Allah ge dedeh deui. Masyaallah jelema nu dedeh didedeuhan deui. Jelema anu nyaah dinyaahan deui. Masyaallah Allah janji sayarhamuhumullah bakal dirahmatan. Mata kula eureun-eureun urang petakeun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulah eureun-eureun sabisa-bisa urang hayu. Eta teh bentukannya lain naon teh dedeh jeung nyaah. Baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Anu kamari demo gede-gedean 212 eta teh bentuk kadedeh ulah disangkanya angka lain kadedeh si cilaka sebabnya geus membantai Al-Qur'anul Karim. Berangkat deui demo emang deuk naon hanya mengutarakan keinginan diterima atau henteu nah terserah, tapi kan ternyata balik mait wallahu alam jelas kadedeh jeung kanyaah ditowel ulah kitu coba hadapi mestina ieu keur carita bentuk kadedeh jeung kadedeh eta teh bentuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dibentukeun di luhur panggung ku Ki Fudoli lantaran Ki Fudoli ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar nyana teh beneran atuh balikna akan menang berkah atuh di dunia keneh geus yarhamuhumullah Masya Allah eta kan eta mah bentuk kadedeh karena ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pohoan amplop tadi sorban tinggal. Sorban. Ya kari. Nah, iyalah sok kenakeun kanyahoan kumaha hate urang karasa jaheuh nya. Sakumaha bentuk dedeh urang bakal dibayar ka dedeh urang teh ku Gusti Allah. Bentuk kadedehna 10 dibayar mungkin 100 bakal 10 kali 10 hiji bayar 10 dibentukeun ku Allah rahmatnya seperti eta. Masya Allah karim kadedeh urang datang ka mana ulah teu peduli urang mesti aya jelema-jelema sia keur naon dinya maling sendal sia nya maling sendal kan kalau ngomong menang sabaraha aya 10 bagi 2 aduh peduli jasa taulah gitu nah rapihan kurang ayo mantap moal eureun-eureun kejahatan jeung permaksiatan mah datang ka menghadapi kiamat moal eureun-eureun sebab naon sebab endek ngarealisasikeun ngabentukeun ngabuktikeun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar datang ka mana coba kiai-kiai amar ma'ruf nahi munkarna mun eueuh permaksiatan endeu kumaha amar ma'ruf nahi munkar Allah selalu ngayakeun perjudian pemabokan sebab naon sebab aya nafsu eta ku Allah dibere nafsu nah nu kudu didakwahan ku para kiai geus kiai bal eureun-eureun dakwah kajen ku kumaha ge sekalipun ditangkep nyana meunang ridho Allah Subhanahu wa taala bentuk dakwah perorangan panggung bentuk dakwah terorganisir bentuk dakwah demo babargan kabeh eta teh bentuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulah salah nah engke bakal sayarhamuhumullah teh coba ge lamun nu niatna bener kamari ieu kiai-kiai kabeh bener niatna diangkat ge ku Gusti Allah kiai nu teu boga santri bakal aya santrian kiai nu tadina jeung masyarakat kurang rapi bakal rapi kiai nu tadina kurang kaondang bakal kaondang asal niatna bener dakwah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kiai anu manehna teu peduli kana kos kitu bahkan nanaonan bakal deuleu santri bakal merosot jeung masyarakat bakal loba bentrok gering ditabahan
sebab naon kan engkeuyan teh ya'muruna bil ma'ruf teu rek naon teh diterima jeung teu diterima teh urusan lain deui tapi motifna ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar misalna niatna kos kitu mah keur misal Allah kan mau ningat cenah teh mah urusan politik kiai mah teu nyahoan politik nu penting mah nya mah agama atuh teh mah bodoh tapi bener itu luar naon teh bogana ngajina di luar keur carita niatan kira ge bakal terbukti lain deui nah ieu bakal sayarhamuhumullah innallaha azizun dek naikeun seseorang dek nurunkeun seseorang sakicep Gusti Allah dek nyugihkeun seseorang dek nyusahkeun sakicep Gusti Allah aya gerakan-gerakan keke naon ieu mata ulah kaluar tiak muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar salila hirup tah padahal tadi leuleutikannana ka budak kebelah di itu urang bisa nganasehatan pamajikan geus yak muruna bil ma'ruf wa munkar neng sebenarnya kan lamun dicandung teh sorga eta keur amar ma'ruf eta amar ma'ruf eta kos kitu nah cek pamajikan aya kampak ge kaya ieu kampak ge kaya ieu geus diseuketan ieu kampak ge kaya aduh ya Allah ya karim nah iyalah yarhamuhumullah sayarhamuhum nah janji Allah teh bakal dibentukkeun ku Gusti Allah melalui ayat ieu wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar Gusti Allah ngajanggikeun ka para lalaki-lalaki mukmin wanita mukminah dijanggikeun ku Gusti Allah jannatin sorga-sorga anu pinuh ku patamanan anu indah tatangkalan berbagai tatangkalan aya kekembangan berbagai kekembangan aya timimiti tatangkalan anu handap jukut jeung sajabana luar biasa indah nu teu pernah kadeuleu ku mata kadenge ku celik kakeretengkeun ku kolbu can pernah anu tajri min tahtihal anhar ngalir di handapna cai-cai sing kerelek masya Allah geus bubuh eta lauk mah loba jasa heran cai batu singger nyai di dinya tatangkalan anu indah ti mimiti anu handap nu rada gede nu gede luar biasa rindang kekembangan ti mimiti nu putih koneng hejo hidung macem-macem araraya ditata sedemikian rupa ngalir caina anu heran dina batu-batu anu sing kralip masya Allah lauk ti mimiti lauk julung-julung anu leutik datang ka endep masya Allah datang ka lele kakap araraya di dinya teh gua bus masya Allah bari urang di dinya teh ngarendeng jeung awewe bidadari anu bukna ngarundai teh anu selalu senyum manehanana ka salakina make pakaian anu nyarang nyang kadeulean bentuk awakna ya Allah ya Rabbi anu eueuh cedaan nya nama kapan eueuh kutilan nya nama ai awewe urang mah pan saking maha hebatna ge pan lamun dibuka cedak mah aya bae kutil mah aya bae jak leutikna bisul pan tadi masya Allah tajri min tahtihal anhar Gusti Allah iyalah dibentukkan ku Gusti Allah rahmat Allah teh kos kitu bakal deuh Gusti nu di dunyana ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah rasulah saha paneta urang nu bakal ngisian surga urang mana ulah ka amin
urang diurangkeun teh haju asa kanya anak bae burung ya muruda bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masya Allah, Allah janji seperti eta. Wahara. Masya Allah. Hajo lain sabulan 2 bulan setahun 2 tahun 10 tahun di surga teh menikmati kenikmatan teh khalidina fiha. Waktu geus ana waktu mah moal aya KTP, moal aya kartu keluarga. Kepentingan naon nikmati khalidina fiha, teu perlu boga KTP keur makuari belangkona eueuh dijualan kencek aya ge di kecamatan mahal meulina geus mending di sorga bae. Di sorga mah khalidina fiha. Ya Allah, Kiai eta makan kakarak patamanan berikut jeung cai-caina lauk-laukna nu sajana wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Tempat-tempat anu indah, tempat-tempat anu mewah fi jannati 'adn, dina surga-surga tempat cicing. Gambaranana kos kumaha cenah kiai eta teh patempatan teh. Gambaranana digambarkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi ditaros tentang ayat wa masakin thayyibat kos kumaha Gusti Rasul. Saur Gusti Rasul teh ngajawab teh qasrun min lu'lu'in fi dzalikal qasr sab'una daron min yakutatin hamra. Gedung-gedung istana-istana masakina teh masakina patempatan anu indah teh digambarkeun ku Kangjeng Nabi melalui ucapan anak bari Kangjeng Nabi waktu ngucapkeun anak teh ningali Kangjeng Nabi. Waktu Kangjeng Nabi ngucapkeun hadis ieu teh Kangjeng Nabi ningali kaayaan sorga. Cik Kangjeng Nabi horenganan masakin thayyibat qasrun min lu'lu'atin. Istana nu dibangun tina inten lu'lu nya ngaran teh nya rupa urang. Boro-boro inten lu'lu urang mah. Boro-boro inten-inten urang mah. Batu sapir ge urang mah teu gablek. Teu boga urang. Boro-boro sapir orang mah nu beureum teh naon tah nu beureum. Nu beureum teh naon tah nu beureum. Nu beureum. Dasar sia mah tulok make cincin beureum. Tegara rableg sia mah. Bangsa anu kelas tapi ruby kos kitu, ruby binur meureun teh mah. Teu nyaho. Eueuh urang teu boga teh kos kitu teh. Atuh eta bae teh batu aki teu boga sarua bae. Atuh eta teh batu Aceh teh anu harejo teh naon ngaranna tah? Mahejo teh nu kabari Bacan, Amitabh Bachchan. Atau batu Garut Mahejo. Sia mah lain, batuna teh teu puguh warna. Hejo lain, coklat lain, beureum lain. Ieu sinaon ieu budak? Oh, ieu mah kutil anakna dicokot. Tah, ieu tina inten lu'lu nu mahal hargana moal kabeuli ku urang. Urang lamun nyaritakeun seputar perhiasan atuh eta perhiasan Lady Day, baheula teh akan maot nya teh asup Islam di Mesir. Begitu asup Islam seminggu setelah masuk Islam, ya ieu bahaya sebab pencetus demokrasi kan Inggris. Masa di tengah-tengah kerajaan Inggris aya Islam? Seperti etalah lamun kurang diceritakeun mah, ya otomatis dengan cara etalah teh Islam Lady Day. Nah, kuari kapan suamina Raja Inggris Charles Bronson. Salah sia, masa make Bronson. Nah, Charles ya, Pangeran Charles. Gas, oh masalah. Tetapi kan perhiasan anak makutana ditayangkeun kan.
eta teh hargana 1 triliun. Ieu na ieu gilangna aya mutiara-mutiraraan eta teh 100 miliar. Kalungna ieu ka dia ya tetesan mutiara-mutiara sarua 100 miliar. Cincin-cincinnya di miliaran 10 miliar nu 20 miliar ngomong doang orang atuh urang mah kitu kendaraan anu pusat mana dipaketan nu ongkos naon gara-garana anu di Yogyakarta eta emang sabaraha miliar pakaian raja Inggris. Nah ieu kan keur carita pakaian dunia tapi nyana begitu setelah masuk Islam nyana eta teu make eta tah maot lah kesimpulanna mah geus asup Islam istimewa engke loba nu katipu ka di Inggris nyana di dunia na disanjung-sanjung geulisna ratuna jeung sajabana kepiawayanana di akhirat ka sorga tinggal masyarakatna bae cek masyarakat waduh itu lady kok masuk surga lady jadi ge dakwah makanya nyana ge bahasana bahasa kampung Melayu sebab pernah ke kampung Melayu nyana pernah nyana kapra eta ke rumah sakit si tanala tuh kan nyana mah pan piawai jelema anu rodek jelema anu baruntung ku nyana diusapan nah dipendi moal deui kan sugih henteu kasep henteu gagah henteu tapi teu rek atuh leuwih deui mah usapan mere sumbangan perhatian bangsa jeung nagara kanyana di akhirat ka surga di kumaha teu katipu tuh masyarakat. Nah ieu keur carita dunia ya mah keur carita dunia teh kos kitu tah kurang kumaha ulah-ulah eta atuh urang atuh kaos Elvis bae kaos Elvis eta teh ya kaos Elvis jeung kaos John Lennon eta teh kapan miliaran urut jana dakwah kaosna dijual nupang jore-jorena bae nupang jore-jorena 100 juta nu bagus dah 1 miliar dibareuli ku urang Inggris bil barokah cek teh naonan eta otak letak ka dinya dicuci otak eta ku resep-resepna eta ka bangsa musikus luar biasa. Nah ieu keur carita dunia aya naonan eueuh tah mah bil barokah tah mah kos kitu mah. Nah ieu keur carita dunia mutiara-mutiara nah digambarkeun ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi istana anu diciptakeun ku Gusti Allah min lu'lu'atin tina inten lu'lu ulah caritakeun hargana aya na ge eueuh di dunia dina eta istana teh aya 70 imah istanana gede di jerona aya 70 imah katigali ku Kangjeng Nabi eta imanu aya di jero istana nu 70 teh dijieuna min yakutatin hamroa inten yakut nu purinya fi kulli darin sab'una baitan min zamruda khadra tiap imah aya 70 kamar nu diciptakeun dibentukeun tina inten zamrud anu hejo masya Allah istanana tina inten lu'lu imah-imahna tina inten itu naon ngaranna tina yakut ieu kamar-kamarna tina inten zamrud anu hejo pikuli baitin tiap-tiap kamar sab'una sarirot sakamarna aya 70 ranjang 70 ranjang ala kulli saririn sab'una firasan tiap ranjang aya 70 ampar saranjangna 70 ampar masya Allah min kulli launin beda-beda warnana ala kulli firasin zaujatun minal huril ain tiap-tiap ampar dieusian ku bidadari ya Allah jang kiai jang sia masya Allah anu tadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu
ulaika sayarhamuhumullah, dibentukan rahmat Allah teh. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Lain sampai dua pe khalidina fiha ditambah wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Modal tadi. Ya Allah ya Rabb, geus hese ngagambarkeunana. Ku urang model tadi ya Allah Karim. Aya deui nu paling istimewa naon? Waridwanum minallahi akbar. Tapi karidwan Allah leuwih gede tibatan nu tadi dicaritakeun. Patamanan anu hese nyaritakeunana urang teh kaindahanana hese sebab anu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi basyarin. Can pernah kadeleku mata, can pernah kadeleku can pernah kakertekeun ku hate hese atuh tama eueuh di urang. Bangunan-bangunan anu seperti tadi tina inten yakut, inten zamrud, 70 eta di kamar bae aya 70 ranjang. 70 ranjang teh di hiji ranjangna 70 permadani hiji-hijina permadani aya bidadarian. Deuk kumaha? Masya Allah. Tetapi waridwanum minallah, karidwan Allah akbaru leuwih gede tibatan eta. Kemudian Gusti Allah nanya ke ahli sorga, amatar do anda pun aneh, apakah maneh rarido? Sangat. Hayang teh dibere nu leuwih ieu. Mere naon deui Gusti, jasa kieu mah geus pohara jasa. Ndek naon deui atuh Gusti, jasa kieu ge geus pohara jasa. Naon deui ieu teh deuk disuguhkeun teh, hayang nginum cai nu datang, hayang susu cai nu datang, hayang kopi cai nu datang, hayang arak cai nu datang, hayang bubuahan teu kudu leumpang datang sorangan. Hayang bakakak teh langsung datang kadinya, bakakak manuk bekok gaya. Manuk belekok ge aya kadinya. Ai hayang meles ya. Oh, kak dararatang kabeh urang teu kudu ka mana. Diladenan ku para peladen-peladen budak letik maot anu ka sorga teh jadi pangladen urang bakal. Awewe bidadari eta sa kamarna ge geus aya 70 ranjang, dina hiji ranjang nage kapan aya permadani, di permadani hiji ranjangna 70 diisian ku awewe. Bah, urang hees disusu. Aduh, Masya Allah. Bagading sarareungit moal aya bau-bau jengkol. Geus hese nyaritakeun Gusti. Nek bere naon deui Gusti ka abdi geus sakieu geus cukup. Tapi cak Gusti Allah wa ridwanum minallahi akbar. Nu paling istimewa mah karidhoan kaula eta mah eueuhna naonan kos kitu mah ridona kaula ka karakter. Ku karidhoan kaula anjeun kabehan menikmati eta. Coba kuai deuleu kaula tah nu paling indah neuleu nu ngaridokeunana. Eleh kabeh. Atuh boro-boro Gusti Allah, urang dikiriman ku ka bogo urang ciku pangaran Sarwiti mimiti kue cincin. Aduh, eta teh lambang bolong ngaranna kue cincin teh. Dikiriman deui ku mana kue bolu, eta teh lambang emplud-empludan. Bolu ngaranna teh. Berbagai-bagai. Dah, dikiriman. Wah, indah jasa urang. Tapi begitu jol sarwitina eta cucur, eta kue cincin, bolu. Lah, nihil kabeh. Kuneule senyumna bae ge ragam kabeh. Masya Allah. Keur gering cager. Gering cager. Aya jelema gering keur diimpus kieu bae jol bae ka Bogona. Udah ditanya ku ka Bogona sakit tapi tidak ada yang sakit cek. Tidak ada yang sakit. Ayo komo diusap.
pager harita kene lumpat dokter ge kaget euy pasien aing ke males ya dokter eleh mendak lamun aya kolot muriang kemudian urang teh hadir di dinya sebagai anakna atawa sebagai dulurna atawa sebagai muridna atawa sebagai kadeudeuhna anu nyana bungaheun mun aya urang gugur Jumat teu kudu salat Jumat aya seseorang muriang urang datang ka dinya bungaheun jasa terhibur hatena kan bae Jumat gugur Jumat teh cak pikir sebabna terhibur nyana Masya Allah geus pun kabogoh urang gering salah tah aja urang kadinya teh menambahan neraka nah iyalah waridwanum minallahi akbar karidwan Allah atuh pan urang ge urang ka imah jelema nu sugih dipake karido ya Allah lain neuleu imahna lain neuleu jamuanan neuleu ridona nyana didatangan ku urang ridona Masya Allah kan tuh urang kadang-kadang kapan terbuai ku karidoanana aya awewe geulis sakumaha henteu sugih sakumaha henteu pinter sakumaha henteu tapi kadeleunana mah ridho jasa dikawin ku urang tah eta mahal tah aya anu naon kitu ngaranna aya nu geulis tapi loba pamenta aya loba anu pinternya geulis loba syarat-syarat nyana mah sederhana ditanya ieu teh abdi mah pokona mah ku cinta we ku deudeuh jeung ridho geus pokona mah eta mah geus surga eta dibere naon henteu nyana mah saya cuma ingin mendampingi kanda beul geus teh hayang nanaon nyana mah waduh Masya Allah Masya Allah sebab kanda jadi penghibur lara buat saya waduh mina yang jadi urang teh pas nikmat iyalah waridwanum minallah Allah ridho ya Allah ya Rabb urang sieun deuk ka Kapolda teh beh sieun tapi Kapolda na ridhoeun didatangan ku urang ya Allah urang embung ke presiden sieun tapi presiden na ridhoeun beh cara kamari kiai berduyun-duyun ra ridhoeun teh presiden balik mau bungkusan gugur di mata masyarakat je kiai anu istana deleuk coba ge gugur emang gua cacat di mata Allah je pan kitu amat henteu kitu amat itu henteu kecuali nu bisa niat lain deui anu niat teu bisa mah gugur di mata Allah eueuh dongeng kecuali nu bisa niatna dakwah tuh masalah ulah kaluar ti ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar lamun teu eta gugur di mata Allah bahaya boro-boro ka presiden urang jeung bupati ge boga rasa bangga diundang ku nyana diridoan ku nyana balikna urang mawa amplop geus deleukeun tungtung moal manfaat elmuna ye cenah kieu nyumpahan lain nyumpahan tah mah sumpah sorangan nyana nyumpahan dirina maksudna sumpah sorangan teh nyana nyumpahan dirina kalaguarjana nu bakal ngahalangan mun teh kiai-kiai teh baraheula ge jaga jarak embung besi naon besi Allah teu ridhoeun besi Allah teu ridhoeun ieu tah bahayana beus abbalayah ti baheula dongeng-dongeng iyalah nu diteangan teh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala teangan atuh ku ari di dunia jang ridho Allah mungkin urang salat teh Allah ridhoan salat atuh urang puasa teh Allah ridhoan puasa atuh zakat teh meureun Allah ridhoan katupugu bae jadi parentah zakat atuh haji atuh ya Allah marentah hajat teangan ridho Allah waridwanum minallahi akbar nah di luar dugaan kadang-kadang ku perkara nu leutik Allah ridhoeun aya jelema susah datang ka urang ceurik jana lantaran geus lapar luar biasa haju dahar eujang dahar meuli eujang meuli nya nama kabutuhanana sakadar jang dahar ngumpul dibere ku urang 10.000 20.000 50.000 bungahna luar biasa Allah ridho ku ridho eta mahal waridwanum minallahi akbar
Sorga dibeli ke 50.000 lantaran Allah ridhoi. Sorga dibeli ku 50.000 lantaran waridwanu minallah ridho Allah. Cih, dikuat teangan ridho Allah. Ayo. Jelema ngabangun pondok, hayang ngembangkeun agama. Duit teu boga jajan mah susah tapi terus bae hayang magahan ngaji manehanana. Nah, dengan saya nyen pondok. Rubuhkeun eta. Rubuh. Dibangun ku aing. Nu bener tah? Ye, rubuhkeun eta. Bangun ku aing. Pindahkeun tah mah. Tuh, ka tukang ngeni maing. Kan kitu nu sugih mah. Oh, tuh beneran. Pindah. Berarti lemah naleng we eueuh. Sial tah nu sugih goblok. Pondok geus pindah ka tukang ngeni mah nyana. Pakai sal, pakai naon gara-gara si kamling. Aduh. Ini batah. Tah. Saya keur ngabangun pondok, bangunan can di jandela, geus tanggung jawab aing. Ji atuh lawang gencan tanggung jawab aing. Keramik gencan tanggung jawab aing. Kenteng gencan atuh kabeh. Tanggung jawab aing. Nah, nyana ridhoeun jasa tah ridho. Didinya teh aya ridho Allah. Masyaallah. Waridwanu minallahi akbar. Ku meulikeun kenteng sabaraha si kenteng, meulikeun jandela sabaraha si jandela, tapi di dinya aya ridwanu minallah leuwih gede engke bakalna asup ka sorga teh ku karidhoan Allah. Ya Allah ya Rabbi. Mah disangka mahal sorga, murah ternyata lamun urang neangan ridho Allah. Ridho Allah nu teangan teh, masyaallah. Haye jelema cerik we, neng sia kunaon cerik we? Tinggalkan salaki. Ayo. Atuh salaki teu balik-balik nyerei kula geus sabaraha? Geus lepas ida alhamdulillah. Geus neng geura mandi neng. Maksudna geus kakak geus pokona mah ditulungan. Maksudna kok jadikeun kadua tah. Eta aya ridho juri geda. Hawa nafsu kecuali bener-bener lain hawa nafsu. Nah, cirina lain hawa nafsu saeutik. Ieu mah ditulungan ku sia dikawin. Jol deui aya awewe deui. Celik deui sabadal kurus tadi teh, tapi teu dikawin lantaran nya hideung nya beke. Berarti kan ieu mah nafsu kawin ka ditu teh. Lamun akur mah nu itu geulis nu ieu joret tetep dikawin bae eta karek bener. Di mah lain eta mah boro-boro dikawin. Balik cek itu. Jangan cerik betah, mana ongkos mereka itu tidak datang ongkos lagi ke imahna. Di Madinah ya hiji jelema kasep anu luar biasa kasepna. Atuh pasti di Madinah wajah Arab. Neng anu kasep di urang saseleh urang. Parengek kabeh. Ieu di Madinah. Kasep nyangora di ukuran bangsa 35 tahunan. Kasep pohara nyaritakeun kasep di Madinah teh aneh. Bajuna masya Allah rapi, seungitna ibadahna sabada salat i'tikaf tadi sababaraha penting kataji kabeh jelema. Kasep aya di nyana, ganteng aya di nyana, baju karapihanana aya di nyana, seungitna aya di manehanana, mun nanya masalah pinter aya di manehanana. Terus sok sodakoh di saantero manusia teh di sodakohan ku manehanana. Sabiwir hiji nyaritakeun jelema kasep eta pohara amat si jelema. Mun tas salat teu balik wirida i'tikaf. Masya Allah. Umurna ngora keneh 35 tahun. Tiba-tiba pikiranana edan. Waduh, kabeh jelema nganaha-naha. Oh, jadi edan. Kecicing, benyana dia itu kangen masjid kecicing di sisi jalan, cumplang-campling. Edan. Mulungan sampah.
anu tadina sabiwir hiji si Kasep, si ganteng, si barahan, si pinter, si abid, tukang ibadah, masya Allah rame. Mun aya nyana di masjid teh maksudna jadi huhulu sebab naon teu balik-balik iktikaf, tiba-tiba ayeuna edan boga salah naon cek masyarakat jelema. Naon atuh salahna kabeh nyaritakeun kasalahan-kasalahanana, ngabongkar kasalahanana, ja eueuh pisalaheun. Pamajikanana anu sakitu poharana geulis aya di nyana sarua pinter. Tingali coba turunana beuh horenganan tilu beunghar tinu pinter, tilu beunghar tinu pinter. Atuh nu beunghar ge biasana turunan nu beunghar ieu ge carang susah, nu susah aju beunghar bacara. Jelema bapana susah, bapak kolotna susah, anakna beunghar. Carang dina beungharna ge moal kebal. Tilok bisa mawa ka beungharan. Tapi lamun bapana beunghar, bapak kolotna beunghar, anakna bisa mawa ka beungharan. Okos, iya saya, iya kiai, bapana lain kiai, bapak kolotna lain kiai, bisa jadi kiai, ngan tilok bisa mawa ka kiaian. Tilok bisa teu meunang haju proposal bae. Eta ngaranna teu bisa mawa ka kiaian. Punta penta bae gawena teh. Nah eta kulata. Tapi lamun itu sa kiai, bapana kiai, bapak kolotna kiai gitu. Nah, jadi sarua elmuna ngan mawa elmuna nu bisa. Nya ieu hese ge kan kos kitu beunghar. Si eta beunghar amat eta. Ai bapana mah susah baheula, bapak kolotna susah. Ai uyut teh susah sarua, moal kebal. Tilok bisa mawa ka beungharan. Nah, ieu mah si Kasep, si pinter, si beunghar, si abid aya di nyana kabeh. Beunghar, harta beunghar, ilmu turunanana luar biasa. Ko edan si teu kahar. Masya Allah, kadang-kadang mulung ku jelema geus teu diindahkeun atuh teu diendahkeun lantaran edan. Edan we geus teu kadili salat atuh edan. Geus kotor tilok mandi. Masya Allah. Geus kadang-kadang lamun nyana cicing di deket imah diusir, padahal mah nu baheula di berean bae teh. Si deket masjid di sia-sia kotor. Geus we kotor. Ya Allah ya Rabbi, nasibna teh si budak pohar imah ditinggalkeun. Edan. Aya naon kabeh kaget. Kabeh kaget. Ngan kabarenehan hiji mangsa manehanana tengah peuting bari deku ngadoa ka Gusti Allah aya nu turun makanan nyana ngadaha naik deui kalu barang di tempat teh itu edan teh ya berarti kan lain edan beneran sih makan edan bener. Tapi can loba omongnya na diintip tak kumanehanana anu pernah neuleuh teh kaberenehan diintip satu ketika nya keur ngadoa deui hurung kaluhur. Masya Allah lain edan lain edan cek hatenya bebeja nya ke tokoh-tokoh masyarakat teh nu edan teh dah mah nya loh atuh sanajan edanan ge kudu salat nya itu mah teu salat cuma gawena di pelbak bae gitu teu percaya aja intip tetep nya edan diintip sababaraha peuting atuh teu muncul teu kaberenehan mah teu muncul nu ngaberenehan nya di meta satu ketika keur ngadoa deui ka Gusti Allah aya ceplas-ceplis di nyana hungkul ceplas-ceplis di nyana hungkul hujan nyana baseuh kadeuleu ka mamana mah teu Masya Allah kaberenehan bebeja deui eta lantaran nyana bebeja kos kitu ya otomatis diintip sababaraha urang intip aya tanu ngaberenehan akhirna cekel ku tokoh masyarakat cekel di pandian kemudian ganti baju nyana nembungeun ge edan atuh edan bae beus edan
didiukeun set nu bener sih sia edan beneran apa edan sih itu biasa aja edan kene gitu percaya ini nama edan kan emang geus dipandian geus bersih geus diminyakan segala rupa tetep edan kulantaran wallahi diarabakan wallah demi Allah aing nyangka kasia lain edan hayo sia kendanya nyana demi nyebut wallah ta waliullah masal wallah beleket teh serinya hampura caknya tah saya cager ini kabari edan ngadenge wallahi cager kula asal ngadenge Allah cager tapi lamun lain ngadenge Allah gering kula Masya Allah keisya bisa jadi kos kieu henteu aya nanaon kunaon make ninggalkeun dunia nu sakitu indahna maneh teh geus sabiwir hiji di badidah ieu teh geus tumpuan masyarakat ti mimiti budak datang ka nu dewasa datang ka nu kolot tumpuan anjeun teh ilmu aya di anjeun gagah aya di anjeun kasep aya di anjeun barahan aya di anjeun ieu kok jadi kos kieu cek gana teh kula ieu nafakuran ayat wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar kula nafakuran eta kula geus meraktekeun amar ma'ruf nahi munkar tapi tetep bae hayang ka alam bae kula geus meraktekeun segala rupa yuqimuna shalah hayang ka alam bae rasa hayang dipuji aya bae tur rasa takabur aya bae yutuna zakat kitu keneh beberean teh sepi tidak hayang ka alam rasa aing hebat yuti'unallaha wa rasulah kula geus meraktekeun salila ieu hayang bener-bener aya dina waridwanum minallahi akbar teh kula 180 derajat meninggalkan dunia eta kadeuleu kuari jelema ngahambur-hambur waktu boh di kalangan raja kalangan pejabat kalangan pedagang kalangan petani kalangan kiai ge ngahambur-hambur waktu padahal mah eta jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar teh mantak naon pake hudang ti peuting zikir ka Gusti Allah endahan seserian surga dibuka ku Gusti Allah jang nu tahajud endahan diojol ku seserian pake meuli neraka surga dibuka ku Gusti Allah jang nu zikir tengah peuting endahan manehanana nonton TV pake meuli ngagejebur ke neraka jahanam surga dibuka ku Gusti Allah jang jelema anu tafakur tengah peuting endahan waan tengah peuting surga dibuka tengah peuting teh mantak naon atuh salat 2 rakaat mah kerek antep kadaek pake meuli jahanam lolobana mah jelema teh teu saha tejauhan di jahanam teh ya orai tina seuneu tejauhan di jahanam teh aya kalajengking tina seuneu tejauhan aya kalabang tina seuneu tejauhan aya berbagai binatang nu diciptakeun tina seuneu masa sih ieu dunia nu jang neangan surga dibuka pintu surga pakai ngaji ku urang pakai tafakur pakai salat komo tengah petik diojol pakai neangan kalabang neraka diojol pakai korai neraka kala neraka berbagai binatang neraka teu nyadar ka jelema teu nyadar ka jelema muringkak bulu ngadege nu edan ngomong kos kitu kula ninggalkeun eta teh hayang waridwanum minallah ya ternyata rupa-rupa cak ridho Allah teh
aya jelema lapar kula boga harita roti sapotong lah dibikin bae kanyana bagi dua aya ridho Allah saat eta lah kula meunang kanikmatan jeung kalazatan ibadah saat eta ketika kula bingung harita teh kula mandi terus wudu tengah peuting teh make pakaian nu cumplang-campling kaula tafakur ka Gusti Allah ngadoa saat eta lah doa kula diijabah dengan tanda-tanda kaijabahan kula teh hanya 2 rakaat karena kosong di jero hate teu aya jabatan teu aya pangkat teu aya dunia teu aya keagungan hiji we Allah langsung turun cahaya tah neangan ridho Allah teh cukup ku 2 rakaat neangan ridho Allah cukup ku roti hiji ku roti sapotong neangan ridho Allah cukup bae ku ngabantuan jelema waridwanum minallahi akbar teh teangan ridho Allah ku kaboga urang naon ieu teh supaya jadi ridho Allah mungkin ilmu aya di urang supaya jadi ridho Allah wawasan aya di urang jadikeun ridho Allah harta nu aya di urang jadikeun ridho Allah sok naon geura nu aya di urang fasilitas jak neangan karidhoan Allah jangan geus panjang dakwah langsung pamit kula mah moal aya di Madinah sebab naon kula geus kanyahoan pangkat kula berangkat deui urang mah pan lamun geus kanyahoan hebat tak nih siapa dulu itu anak murid saya. Si itu anak buah saya. Pokoknya di sini mah murid saya, anak buah saya. Saya ke kentongnya. Bawa itu Pak, ke kentong itu apa ke kentong? Lu mah enggak tahu ke kentong. Nih gua nih, kepala suku. Urang mah kos kitu bae urang bata kaayaanan. Tah, waliullah indit. Cumplang-campling deui. Tareangan di kurang Madinah kamu mana itu jelema kamu mana itu jelema ternyata nyana aya di Yaman sisi gunung nyana cici Masya Allah sugih aya di nyuna kasep aya manehanan gagah aya pinter aya di manehanan hanya nafakuran ayat ieu wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn waridwanum minallahi akbar urang endek iraha neangan ridho Allah make naon diragunakeun aya kabeh gejang neangan ridho Allah di diri urang teh aya teu kudu urang hayang nyumbang gede aya teu mampu mah teu kudu urang dakwah di panggung aya teu mah sakemampuan urang ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah rasulah eta tah laksanakeun nu dijanjikeun ku Gusti Allah surga model nu tadi Masya Allah nah iyalah dzalika huwal fawzul azim eta model koskarar itu teh tadi surga jeung karidhoan Allah eta adalah fawzul azim kebahagiaan anu pohara kacaritakeun eta budak nu ngora teh di Yaman balik deui lah ka Madinah datang ka Madinah langsung ziarah ka Kangjeng Rasul tas ziarah ka Kangjeng Rasul manehanana langsung berbaring rep maot geus di bejaan berencana bakal maot kabehan ngangkat sengit luar biasa maot kubur beres dikubur peutingna langsung cahayaan kali iyalah waliun min auliyaillah napakuran hiji ayat datang ke cumplang-campling disebut majnun lillah mudah-mudahan orang kasinaran ku ayat ieu tina sinar ieu urang jadi berubah sehingga orang tambah cinta ka Gusti Allah jeung Rasulullah daek urang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tabah orang menghadapi segala cobaan sehingga orang menang ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ayana ridho Allah urang dibarengkeun jeung para mursalin, para nabiyin, para syuhada, para sholihin menuju kenikmatan hakiki ialah surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.